Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di dia nami abdi Rijal Fajar Febrian. Di dia abdi badai ngawawancara Pun Raka. Mangga ka Pun Raka dipersilahkan calik di dia. Oke, kumaha kabarna? Alhamdulillah baik. Oh, alhamdulillah. Jadina ayeuna teu cios kuliah heula. Kuliah mohon. Oh. Langsung wae nya. Ya. Mangga diperkenalkan nami lengkapna saha? Oke. Nami lengkap abdi Adeleni Bilgi, tesa dipanggil Adel. Ya, terus anu kadua ayeuna nuju kuliah di mana sareng nyandak jurusan naon? Abdi menuju kuliah di Bandung, di Universitas Islam Bandung, nyandak jurusan psikologi. Kumaha sih bisa lebet ka Universitas Islam Bandung teh jeung kunaon nyandak jurusan psikologi? Mimiti nama abdi teh hoyong pisan lebet ka Universitas Pajajaran. Telebet dinten nyandak Unisba dijadikan cadangan gitu. Nah, setelah itu karena terjadi asup Unpad lebet ke Unpad, namun pun Unpad sang pelomat mengizinkan abdi nunda kuliahna. Akhirnya nyatos lah gitu asup ke Unisba. Psikologi mah emang terus resep gitu teh. Oh, mohon. Terus aya pertanyaan nu kaopat, teh iraha sih nepi ka iraha teteh teh kuliah di Unisba. Oke, kuliahnya di tahun 2016, ayeuna teh semester akhir. Jadi insyaallah lulus tahun ieu. Amin. Terus kumaha sih janten psikologi teh? Sebenarnya mah rame. Jadi nate sering pisan nampak jeung seueur jalmi, terus mempelajari jalmi, terus oge sareng sering pisan ulin jeung barudak gitu. Jadi serulah gitu. Anu terakhir, naon anu tiasa nyeun teteh bisa nepi ka ayeuna minangka saurang psikolog teh? Meureun belajar entong males-malesan ya karena kan susahnya kuliah teh gitu. Damun kuliahna males-malesan mah meureun biasa nepikeun ayeuna gitu bisa di semester akhir mata kudu rajin kuliahna. Mungkin sakitu wae. Nu terakhir mangga bere motivasi ka nu lainna ti teteh gitu. Oke. Hiji wae motivasina entong males gapai cita-cita saluhur-luhurna. Semoga adik-adik semua adik-adik sadaya tiasa napa cita-cita sareng lebet ka univ anu diimpi-impikeun. Amin. Mangga sakitu wae wawancara ti abdi jeung Pun Raka. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.